Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para YouTube tanapi anu sok biasa nonton di channel Leuweung Seni. Nah ayeuna singkuring dina dinten ieu barisir anjang sono silaturahmi ka hiji dalang nyata dalang Kabupaten Purwakarta anu katelah Mang Ujang Dede Amung Sutarya atanapi Mang Ujang Jaya Taryana buka Dede Amung Sutarya rukanaon pokona mah ujaran ti Munggul Pawenang. Singkuring bade amengan ka ditu itu biasa we rek ngarewong lah gitu manawi ke kapayuna diajak manggung ku Mang Ujang. Atur nuhun bara YouTube sadena ulah ka mana-mana teras tuturkeun singkuring nya. Oke, alhamdulillah singkuring tos dugi ka bumina Mang Ujang di Cianting katawis di dieu tos tatan-tatan siap-siap perjalanan di palihan itu ka dieu lami pisan gitu. Di palihan dieu hujan tadi tehnya wah kurang lajengkeun we heula kana ngopi. Alhamdulillah masih goreng ayeuna tos sareng Mang Ujang. Alhamdulillah sehat Mang Ujang. Alhamdulillah masih eksis di Nangadalang ya. Alhamdulillah pagawean ya kantun nanggapna kawan ku korongna ku korongna. Nah ieu teh bara YouTube Mang Ujang teh salah sawios dalang terbaik di Purwakarta, malehan tos juara di Purwakarta bareueus urang Purwakarta gaduh dalang Ujang Jaya Taryana atanapi sok aya nyebat Bapak Ujang Dede Amung Sutarya kalesan ajeuna ti Munggul Pawenang nya mangnya kapungkur teh nya. Murid Dede Amung. Murid kersana Bapak Dede Amung Taryana anu hoyong nanggap Mang Ujang Taryana. Nah kadun kan dia alamatnya di mana teh? Kampung Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nomor kontakna. Oh, nomor kontak. Mangga oke aya di 08 08 Nah eta ulah-ulahnya insyaallah Mang Ujang baris ngahibur anu saha wae anu meryogikeun wayang golek. Nah, sanes wangunan sanes wayang golek mayus hiburan. Insyaallah nya dina wong ieu teh singkuring ngahaja Mang kitu teh. Aya bejana cenah sok kumpul ngariung di dieu tah ngahaja. Nya dina raraga latihan gitu. Latihan. Lan dekeun bisa sora Gatot Kaca. Saha teh? Wah, teu wasa ieu mah payuna. Teu wasa payuna dalang gitu mayus gitu. Gatot Kaca nya lur. Payuna dalang. Hah? Dekeun sora Gatot Kaca ye. Tah saya teh mah sok heureuy dah. Sora Gatot Kaca ye coba. Ieu teh Gatot Kaca. Oh, bener. Anya hafal kieu. Da ieu mah nu Oh, nu leutikna. Geramna kumaha? Ieu teh Gatot Kaca. Coba. Gatot Kaca bobokan. Mendem.
Oh ya kedalah. Ieu teh saha gini yang Yusman. Coba ya saya. Hah? Ya saha? Ieu teh geningan ieu mah Uwa. Uwa Semar tah kitu. Karasan si kuring sok dibobodo wae bara YouTube ku Mang Yu. Katorios ieu di negara Kiwari ieu negara teh kekarajaan wabah di musibah nyata kekayaan corona sapomadale kundur Semar Padrana yang lumampah. Pakai bendrong atuh. Hah? Semar pakai bendrong. Oh bendrong. Semar Padrana ya kapapa gada bendrong lagi. Saunil tanana panjang tinggi dina zaman dinamisme dina zaman dinamisme para wali partenan Islam ngangge perantauan wayang nyari wayang menjadi perlambang Islam. Dilanjut ayam budut semahung arsana maya dengan ayam selawi operasi
nulisan. Ayo. Ayo. Turun turunkan. Kawihan atau ayo kawihan. Ayeuna menuju aja atau wayang golek, latihan wayang. Bukan hujan, ya. Oke apal. Ngantal bah dia. Si lain teh kudu darkum. Sadar hukum, sadar bermasyarakat, sadar bernegara. Cingan ari lain ai batur-batur mararah ketuh tingali anu arapal mah. Ngandung harti lain sieun paeh ku karena corona sia teh. Ngan di dieu urang teh kudu mikir. Ieu mah syariat. Nanaon di kudu ikhtiar. Jadi warga negara yang baik gerak. Cing jadi warga negara anu hade. Anu alus. Jadi berpikiran teh kudu nepikeun ka karena otak anu alus tah. Kudu cerdas, kudu mikir panjang. Nanaon teh kudu mikir panjang, kudu mikir 2 kali nganu ngarti lain. Nganu ngarti ieu panangna corona. Ngan urang teh partisipasi. Ayeuna pangagung mere arahan laksanakeun. Tong egois gerak. Ieu mah ulah bedegong jeung bedegong wae. Taat ka pamarentah sanajan datang tina di RT separi basana. Kudu digugu. Salam. Waduh, rampes. Pak, aya pangagung, Pak. Alhamdulillah. Menuju di dia maritis nya
Nuju rapat naon ieu teh wa? Ih, perkawis corona ieu teh. Oh, mohon. Corona geuningan ayeuna teh gencar di seluruh dunia, Oh. di mana-mana ayeuna teh. Tapi di Tumaritis aya teu corona teh. Ya gitu teh ya. Aya 2000-an. Aya anu eta mah anu katawis mah. Kampur kana wae makanya. Betik kita gitu. Obrol heula ka. Aduh, punya gelis euy. Di Bandung Kang Epot. Da maneh mah perwakan gelis nih kuat resep. Ya bro, itu udah kawewe. Belum. Dapat geuning abdi Mang Cepot. Lepakeun Mang Cepot, sampurasun. Sorana kan. Cacak sorana. Komo sorana. Komo lamun sorana. Neng, pada kemana? Kumaha? Ayeuna teh usum naon? Ayeuna teh usum corona. Nah, ieu teh di masker. Iya di masker, Oh, panggil di di masker masker. teh. Oh, nya. Kenalan sareng-sareng Kang Epot. Saja dengan teh Neng. Abi bade nami asli atau nami palsu? Gitu. Anu ori we, anu ori. Iya, anu ori mah di paling dia. Kita mah tukang gamblang. Aduh. Saja dengan teh. Oh, Neng Isma. Oh, Isma. Alah kergunis nyari murah kene. Aduh, hatur nuhun. Dewek teh kabur begitu banget. Emang atas gereupan. Aduh, ya Allah, ya Robi mah. Epot, Wih, yang lagu pengantin anyar sana Mang Epot. sadu panganten anyar. Tapi eta Mang Selut cenah. Bang Serut. Aduh, Akang bari joget gerinya kan. insya Allah. Sok lagu naon we diberena kuring mah. Asal lagu nganyuk we. Ulah lagu nganyuk. Panganten anyar wae Pak Yus. Panganten. Pengantin anyar cenah. Aya pangantenna. Dikhususkan ke bapak kabitnya. Oh lah, khusus bapak Panganten anyar kabit. teraskeun kana eta kana bandros kitu na. Alah. Eta mah Mang Selur kena beuki kana bandros mah. Heeh. Neng nong dangdut. Panganten anyar Namanya parantos acara latihan live streaming di kebudayaan aku singkuring maka sadayana ulah gerakan kararesan masih di padepokan Mang Ujang atur nuhun kasadaya pangantosanana ulah hilang subscribe dan like channel atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh.